Teh, ngira wae, janda sanes. Udah punya suami, saya Mamang. Wah, kebenaran atuh teh, abg duda. Kalau teteh bener janda mah, siapa tahu kita jodoh tuh teh. Terus gaduh suami, Mang. Kita tadi di bejaan teh. Alhamdulillah. Mang Jack. Ieu janda teh kan kau euy. Alhamdulillah. Gusti, jodoh mah di mana we? Yo. Ya, si teteh dia ngomong terus punya suami, cita budak. Bogoh pun ka teh. Siap. Teh, punten. Ieu mah kana budak. Mohon teh nya. Tuh teteh oge pan resepnya ka udah ya. Ya, pamali sia teh sok kumaha geulis ke ieu mah pamajikan batur. Sok kumaha geulis ke ieu mah pamajikan batur. Mun ada mah aing ge daek atuh sia teh boboroah maneh. Nerakeun teh, punten maaf ya. Mang Jack, buku sih kita. Ya, si teteh. Ya. Ngomong bebeja. Dah tadi si teh ngomong abdi teh geus suami. Si teh. Tadi kan ngomong kitu sa anjing budak we gelis-gelis. Wah, bener. Budak bukan nya teh. Ayo. Mana yuk parot. Teh. Juga nomor dia itu punya suami aki-aki. Mang Ade, pangneangankeun si budak ceuk Mang Jack kitu. Ka dieu aya perlu. Oke, siap. Heeh, buru kancang. Biasana mah deket Cimang Doyok sakulin. Oh, di ditu. Heeh. Da gua teh nya. Heeh. Tungguan di pos kitu. Oh, budak, ditahan itu ku Mang Jack. Penting. Lu balik Mang Ade. Serius? Di mana Mang Jack, Pak? Wah, benar Mang Jack. Lila seteng budak ditungguan teh. Mana Mang Jack kita? Nang di mana? Naon Aisyah budak? Yo, Mang Jack. Naon maksudna? Uing cek Mang Ade ini. Kerenang domba saya teh. Yo, Mang Jack. Domba mah aing mah teu level. Lamun meuli aing mah. Der. Aisyah budak. Saha ngomong gitu? Aing mah ditambang ade teh. Maneh kita ka dieu. Yo, Mang Jack. Kelaanan uing lomba keneh kudu ngerendahan domba mah. Yo, lamun meri tah karek kapal uing. Masih anjing. Aing mah nita maneh ka dieu, aing aya perlu. Si aing keluar ka kawali, aing aya ka kawali. Ya, Mang Jack bisa dibejakeun. Level uing mah meri. Da ka eta. Kalau domba kelaanan lain kapal uing, aing naon make Mang Jack. Goblok lieur. Lila-lila mah hirup jeung sia, aing mah tak gelo. Aing jeung ngerendahan domba sagala. Aduh. Mang Jack, ka mana? Aing. Bos. Ngomong teh ka mana wae, Bos? Hirup mah Bos, ulah rangda jeung rangda. Anu aya we di imah. Imah rangda di cing Bos atuh ngomong teh anu lain kok kawan teh bisnis atuh naon, Bos? Ngomong. Lol. Ini udah manusia teh. Oh, ani mau dirasa. Ya, Bos. Cek we tadi keur naeun. Ya, pan kadeuleuh meureun tadi teh aing teh keur maraban lauk, lain maraban hayam. Naon, Bos? Ngabedahkeun. Jojo ngabedahkeun. Tah, bedahkeun mah ceuli sia bedahkeun. Lol. Bos siap lah pokona mah. Gaskeun. Bener si goblok eta. Parah anjing goblokna. Ada kemana si anjing? Bos, kulungna di belah mana? Di belah mana eueuh. Aing kumaha teh atunya? Bener-bener anjing. Oh, di belah kale, Bos. Gaskeun atuh. Kuing eta itu atunya Bos nya. Eta di baju. Oh, nuhun Bos. Anjing, najis teuing ya jama mun aya si budak ya aya dua deui kawas kieu najis teuing anjing pusing endag malam dunia. Apa yang mana ya? Mulang gitu. Dah. Jangan ngali wadoyok. Hah? Wadoyok.
mobilnya geus nepi. Yo, urang tos ngiji mobil wadoyok teh yo, mapek kuncina. Ieu duitna yang sewana, kawadoyokkeun. Nya, Siawana. urang rek sempo motor soalna. Urang disuruh pinjet nya. Oke. Tungguan soalna. Keur teu boga duit teh aye. Menang. Cing naon dirasain makanya. Kita ngubah mobil ka urang padahal manehna teh ngaliwat ka setim. Geus we bisa 100.000 setim 10.000 mah lah. Ah, mabong aya meuli budak. Hah? Ini kumawe. Abang, guys. Ayo Mang Dadang mobil geus balik kasih kan aing balik. Ayo Mang Dadang nak ka mana, Dag? Hei. Ayo Mang Dadang nak ka mana? Nitah umbah ka urang yo. Urang ge dibere duit yo. 100.000. Jang umbah. Berarti mah da menang borongan gede. Mana Mang Dadang kumaha teh nya ngalopon sehari. Hani tah umbah ka mana aing teh ati. Halo Dadang. Kumaha Dadang? Oh di si budak. Duh, Dadang mana kumaha nitip duit ka si budak. Tuh, pan ieu teh kalah keur dikumbah ku si budak nanti ngomong nage cenah. Dadang nitah ngumbah ka urang cenah duhan duit 100. Aing ngomong Dadang mah. Di mana ini keur ngiklan motor? Oh. Aing mau balik mau Dadang. Dag. Yo. Lain ditanggung bah kayak duit 100 teh sewa mobil eta teh 100 teh. Bulu urang yang umbah. Sewa mobil cek aing teh eta teh duit 100 teh. Ih, pokoknya mah dong borongan loba sih kan. Sial dirasa bang. Yo, eta teh duit sewa mobil cek aing teh. Aus muik Mang Dadangnya. Borongan loba. Alhamdulillah kalau itu keceretan tah. Duh, sia goblok. Engko aing ditonjok sianya. Namang Dadang atuh nitip deui kana kieu lah. Ajig teh. Eta teh duit jeung sewa mobil kayak 100 teh lain jeung ubah. Aing sia. Mat, tuh. Aduh, itu jadi gaang motor teh. Yo. Aing mah karep teuing teh yang nyaho aing mah dah. Lah teu waras. Sakumaha? Tadi pan urang nitip kunci kontak jeung Acis tadi lah jam 1 dengan pamajikan Yo ngobrol nanti cenah Mang Dadang nitah urang mbah cenah muruhan duit 100 tah gue obrolkeun urang teh yang nyaho. Gitu. Aduh, aing. Mobil sih jadi beres terus kumaha aing? Ya, Mang Dadang. Ya, ieu nyerenkeun tatos rem sieun nya ieu pada melang. Mangga konsina, mangga ieu ampihan ieuna nya. Hayo Mang Dadang. Amit bae transfer apa? Aci budak. Oh, si bener mah pilih dikumbah mobil wadog jadi bersih acing duit na aing. Pani teh duit kita kan doyokeun tadi. Lain kali wa Dadang ulah kasih budak geus apalnya ho jalma kitu sengkle. Aing. Aing atuh coba. Ya wa, atuh bayar deui aing kasih wa aing si budak astagfirullahaladzim. Lah motor terjadi aing mah. Oh, ya. Wa tukang tina. Ya wa, naon bisanya? Heeh, katinya. Terus bae lah rezeki si budak kayak gitu mah. Heeh, kuing ngarek ka undang-undang. Aing. Aing apes. Sukan mah sebulan cepet sekali-kali mah tinju atuh. Goblok.